tuh tawakal ke Allah. Urang makan tawakal na teh karena sangu bisa sebeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan sebeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal dari wali moal eta kudu dirobah ku urang khariqun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tata dina mun teh mah teu dahar lapar warima dirobah kurang ulah dahar kayaknya coba lamun urang terus beda dahar bae dahar mal jadi wali mah penting urang teh ieu teh lamun teh waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cek dokter mah 8 jam sampai sapeting teh atuh bea ku ngees bae eta mah atuh budak dikira maca sholawat atau ngees deui. Nah, dibuat urang ulah sare geus sayangnya. Lain saya tik bae. Kok bisa kok situ kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu, nu biasa sare ulah, nu biasa sare henteu. Nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakalan urangna ka Allah Gusti. Ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu. Ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sanggu ja Gusti mah sagala-gala. Cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal. Hampura tuh Gusti. Urang sawakalkan komunikasi ka jeung Allah teh. Jana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah. Aing maha kawasa, tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia. Kan di sia kayak Allah ikhtiar sia. Nah orang komunikasi seakan dengan Allah mulai kurang lalaunan dileungitkeun adat dahar terus ja beneran orang sia dibere ke Allah dileungitkeun kurang adat sare aing mere kakuatan ka sia sebab eta mah adat tapi sia da heula kudu usaha ayo usaha urang sapoe 2 poe 3 poe bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set jaba beneran sia didelekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae teu beres deui bae tuh urang usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang warima urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khariqun lil adat urang usaha ngebedah adat nu biasa sare henteu nu biasa make baju nu bagus henteu cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudnya sih naon cumplang-campling aing hayang jadi wali teu beres sama kos gitu. Nah kuari geus bisa geus berbeda kan kuari berbeda mana dek dahar nya nama kuat bae dek nginum kuat bae nginum keur henteu na masalah dahar keur henteu na masalah sare keur henteu na masalah jadi sare jeung teu sare bangona akur bae diberi kekuatan aku Allah seperti kos gitu geus lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urang nyana sebab alam urang mah alam dahar alam minum kudu di waktu-waktu nu jelas mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae tuh aing nya mah henteu berarti geus beda kan alamna tuh nya nama alam kuat urang geus teu kuat sebab nya mohon ka Allah janu Allah ciptaan Allah apa aya anu robah di luar kudrat iradat mal aya apa aya nu cicing di luar kudrat iradat Allah mal aya berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Nah kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah urang teh kuarikeun salat aya dina kudrat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat Gusti loba nu gagah Gusti loba nu sugih Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teh dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana beuki rendah beuki tawadu tapi beuki karasa kudrat iradat Allah
Yelah kudrat iradat Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urang ngucap Allahu Akbar teh. Apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu Akbar kabiro. Apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Allahu Akbar kabiro. Alhamdulillah kasih. Tak terus. Begitu orang seruku Allahu Akbar. Apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Urang itidal Allah sami Allahu liman hamidah. Apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat? Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah. Jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atau lamun sifat keluar tidak zat mah atau bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah berarti urang karasa kudrat iradat Allah atau karasa Allah nah mulai yes. Lain sholat biasa eta ge encan kaasup ka dieu encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat mantap ayat lain lalagaan Sida Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya kumaha iman sakadar iman mah aya dua cak cenah iman aya dua al iman imanani lamun iman sakadar amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi taala biasa tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum kula ge ieu wallahu a'lam nah ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae gorenganan lain lalaga encan datang tah salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat salat nu kumaha tuh salat anu geus eueuh iradat urang teh geus eueuh iradat jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kudu mentangna kenyedkeun set ngaler set ngidul set naik set turun set urang seakan-akan langlayangan Allahu Akbar teh lain urang tadi makan karasa kudrat iradat Allah ai kudrat iradat Allah teh kapan beureun sifat Allah ai sifat Allah teh beureun Allah aya di urang Allah teh wah geus mulai ngakal nih tah ieu geus ngabahasakeun anak kan kuari mah geus aya tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya geus eueuh nanaon ja nu aya ngan Allah da Allahu Akbar geus salat baginya nama geus teu aya waktuna lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge aya beurang aya peuting kapanon poe dari kapanon poe di luhur beurang dari kapanon poe di hadap peuting da zaman lama ieu keneh ieu keneh ya nu kurang kuari keur dicicingan teh beurang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing bae di dieu panon poe ka handap atuh urang di dieu bae cok geura diuk bae urang di dieu datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atau ndek naon ka babawa ku panon poe urang ndek naon ka babawa ku panon poe euy ngampi kunaon magrib ka bawa ku panon poe kan berarti ka bawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok eta mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran teh ka babawa ku panon poe ka babawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya rasul nya nama salat teh terus-terusan eta cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh nya nama geus eueuh pikiran ke mukrah makruh terus bae cenah mah salat tah lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syarat sajeng rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli wari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya idza wasala abdu biha summiya arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah
Allahu nurus samawati wal ard mathalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah, seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui, di jero na aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah, di awak urang teh aya makrifat. Seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui ku naon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana cek geus jana aya di dinya ngeunah nikmat geus sekeun ka Allah. Sebab iman sampurna mah ieu bagian anu patali jeung batin tilu, bagian nu patali jeung zahir 2 5. Lamun geus kasifatan kunu 5 ieu zahir jeung batin karak mukmin kamil. Lamun encan kos kieu mah encan mukmin kamil, mukmin biasa bae. Sakumaha bahasa Sidina Hasan cek anjeunna lamun kula ditanya tentang iman atau iman lagi cek bae iman lain lalagaan sakadar nanya saha pangeran Allah. Iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka malaikat Allah iman ka kitab Allah iman ka yaumil akhir iman ka hisab iman eta mah kabehan. Tapi lamun imanna ditanya tentang iman anu sampurna mukmin kamil nu patali jeung ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wallahu a'lam. Masyaallah. Nu tilu nu patali kana batin teh nomer kahiji sieun ka Allah. Sieun we ka Allah teh sieun ka Allah teh artina sieun ka ancaman Allah. Innamal mu'minuna teu aya lian jelema nu mukmin nu sampurna imanna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum sieun we ndek ngalengkah teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek cukal-cekal teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek dula-deureut teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek dunga denge teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Lantaran salah denge, salah deuleu, salah kecap Allah ngancam. Sieun. Mana coba kuari samadis di postaran itu. Hayu. Urang mah keur ngaji ge main HP, Pan. Kontreng. Istasian dibendu ku Allah. Istasian keluar di majelis, atuh geus mulai mata ceuli. Geus filteran urang mah berarti kan kesieun ka Allah. Sakadar iman ka Allah, iman anu biasa lumrah awam ngaranna. Tetapi anu bener-bener ngerenyed hatena. Bisi salah lengkah, salah kecap, salah denge, salah deuleu, lantaran salah deuleu, salah denge, salah kecap, Allah ngabendu. Kulantaran embung jasa dibendu ku Allah. Wajilat qulubuhum sieun ka Allah mana jelemana. Iyalah khasyah. Nomor kedua,
wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana di mana dibacakeun ayatna nambahan gede iman nu mancak manehana tambah gede iman teh lantaran ngadengekeun kalam Allah dengan penuh kesadaran jeung ikhlas nikmat urang lamun ngadengekeun ayat Allah aya dina sadar jeung ikhlas lain deui lamun urang ku Allah dibere misalnya ya dibere ku Allah trek ngadengekeun nu maca Quran teh ya lain makhraj lain sora nu kadenge ku urang teh kok ngeunaheun jeung kadengena teh okos lain dikuceuli kumaha bae kadenge eta kos kitu mah geus hese nyaritakeunna sebab tama perasaan jelema anu dibere ku Allah hanya jelema nu dibere ku Allah eta lah nu bisa nyaritakeun ge sekedar nyaritakeun ge ala kadar sebab moal kahartieun sebab nyaritakeun tentang urusan karomah eta teh bingung neuk nyaritakeunana ge moal daekeun nya nyaritakeun sebab moal kaharti jeung moal aya nu bisa nyaritakeun lamun jelema nu encan dibere sekan pas kitu moal bisa nyaritakeun tentang Allah lamun lain ahli Allah moal bisa nyaritakeun embungeun nyaritakeun tentang Allah anu aslina sebab naon sebab moal kaharti hatina asli teh hakikat hese nah ieu keur carita dibere geus ku Allah kali-kali waktu dibere tek ngadengekeun batur ya Allah lain makhraj nu ngeunah teh lain suara jeung kadengena ge lain ku ceuli ngeunaheun perasaan eta nu disebut zadathum imana geus eta mun deuk salah ge tah deuk salah makhrajna suara jore geus lain ukuran sora lain ukuran makhraj mun nu macana ikhlas nyambung urang boga kasadaran jeung keur ikhlas eueuh muatan-muatan di diri urang eueuh naon hiji be Allah ngan eta datang ka dinya teh kapan eta mah lain pagawean memeh dahar teh mah sayang naonan di jero hate pertanyakeun ku diri urang hey awak ari sia sieun karesep sia naon anu ngaganggu sia naon pertanyakeun ku urang ka diri urang tapakur ngaranna engke mangke aya suara-suara bila sautin wala harfin anu notogan ka jero hate urang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun geus kos kitu kakarak. Jelema teh asal maca ayat sanajan saayat ngeunaheun perasaan nikmat zadatsum imana. Ngeunaheun sebab ikhlas. Geus kadengena ge geus lain ku ceuli lain makhraj lain suara eta mah geus hese nyaritakeun eta mun kos kitu mah hese nyaritakeunana hanya nyana jeung Allah bae eta mah geus ngan aya seperti kos kitulah mun kurang dijelaskeun mah meureun sabulu-bulu eta ayat karasa nah eta teh kos kitu kakarak wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana tambah sebabnya anak ngarasakeun urang makan kuari teh lamun ditanya kumaha eta bagus jeung muamar gedeg 12 tos-tosan mun itu itu mah teu bagus mun suara Haji Pendi eta kudu digunggura make pentil kadu urang tuh kadang gitu kumaha makhrajna Muammar jeung Danang Qasim kumaha makhrajna Muammar jeung Humaidi kumaha makhrajna kitu si itu teh tuh nu urang seberang teh sangaranna karata Darwin si Darwin urang mah paling ngabundang banding kos kitu bae selama urang encan dibere mah ku Allah kitu bae tapi lamun urang diikhlaskeun hate urang disadarkeun sadar-sadarna urang nyadarkeun diri ulah aya nanaonan di jero hate urang
sabada ditafakuran jeung dimujahadahan kurang pertanyakeun naon sia kahayang sia naon karesep sia dipeka karido tah henteu ku Gusti Allah Allah resepen tah henteu kos sia kahalangan si ku macam-macam nu kos karar itu hirup sia teh deuk ka mana jadi ka Allah waris sia hirup sia rugi amat kok kahalangan ku baju kok kahalangan ku kitu sendal kok kahalangan ku macam-macam nanaonan setelah kurang dipicenan Allah mere tak sadar ikhlas anu luar biasa ulah urang nu maca batur nu maca bakal akur jeung urang nu maca urang maca moal daekeun kenceng macana ge moal daekeun kenceng teh moal daekeun gacang moal sadunya moal tah mah jelema lamun geus dibere kos kitu teh tek we moal aya nu gancang maca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nginahin teh nginahin karasan nyana maca penting biasana bismillahirrahmanirrahim geus teu kuat ku nginahin gitu lah sewa juga anggal bae kan beda dah paling indah mah malah ngadengekeun batur teh nginahin lamun aya batur nu maca masyaallah sebab urang teu sanggup ngucapkeun nya urang ngucap nyebut Allah ge teu kuat nyebut Allah ge teu kuat nginahin urang maca sholawat ge headset tah nyaritakeun nginahin maca sholawat nyaritakeun zikir nginahin eta urusan hese sebab tambah penemuan masing-masing kuari ngadengekeun batur maca Quran we Masya Allah karim nginah teh lain sora lain makhraj tapi aya nu sentuhan-sentuhan anu hese energi nu datang ka urang nu hese dicaritakeun eta lah rahasia Allah. Nah lamun geus datang ka dinya zadathum iman tambah iman sebab karasakan punya iman urang mah kuari kan disungut doang encan karasa numantak engke di akhirat asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa taya pangeran wajib disembah kecuali Allah sia wawanianan nyaksian emang karasa ku sia ji henteu sia wanian sia ji aju geus kumaha tuh syarat cek malaikat ulah tuh bukan sia nyaksian ira sia nyaksianan lamun urang bahasa cenage we geus sarah teu menang cenage kos kitu cenage cakolot wes ada cenage lah kudu boga pendirian masyaallah iyalah urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat teh ya bersaksi teh kudu nyaho bisa muncul nyaho ada kumaha nyaksiana nyaho teh dan sakadar nyaho wujud kita bakal moga 85 eta mah cangkang kudu nyaho kana eusina iyalah anu jelema nu ku Gusti Allah dibere kayakinan anu tinggi anu nyahoeun kana eusina syahadat anu kumaha eta anu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman mana jelema nu ikhlas kuari ikhlas jeung sadar maca Quran ngedengu ge jaya maksud teh saudara-saudara sekalian unggal peutingnya na di kampung ka kampung eta ge aya muatan kan kos kitu hayu lamun ikhlas zadatuhum iman nomor katilu wa ala rabbihim yatawakkalun tawakal pasrah ka Gusti Allah urang teh kan ieu ngan ngomong doang tawakal berangkat ke Mekah kakarak bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dibaca doang katawakalan aja eueuh artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah ngaran tawakal anu diharap kecuali Allah anu diandel kecuali Allah harapan yang andel teh ka Allah bae
Geus atuh lamun bener-bener tawakal ka Allah moal mawa duit, moal mawa bekal hiji Allah itu. Mana kuarin aya? Mah aya. Ngaji ge dia mau bekal. Urang tawakal ka Allah. Aya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah. Jelema anu tawakalna anu benar-benar di makom tawakul wali Allah. Ngan atunya nama ngeunaheun ieu. Urang mah kan lantaran can boga makom, ieu ka Surabaya, beak duit, otomatis kan urang nginjem. Ngajual nu aya atau nginjem. Ari nya nama lantaran geus aya dina makom tawakul, datanglah ke Surabaya. Surabaya haji udah balik ka dieu, eueuh duit, eueuh bekal, eueuh naon. Atuh kan nya nama bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel fah. Datang ka Tangerangkeun, fat, jadi duit. Atau geus teu kitu langsung bae nya nama peureum set hayang datang ke Tangerang atuh datang. Iya tuh cenah urang ge tawakal kitu mah bisa. Lain tawakal kitu bisa sia ngarah tawakalna hilang heseg. Kituan mah babari. Urang nya mun kitu mah cenah bisa tawakal lain kitu ngomongna salah sia. Tawakalna heula. Ulah ngomong aing tawakal kitu mah tuh bisa lain kitu. Aing saya ngomongna ye. Atuh bakana dibere kitu ge teh geus tawakal we. Ki Ahmad ke Surabaya. Kumpul jeung Bung Karno jeung siapa dek balik ka dieu. Duaannya na dek balik kan naik kareta. Dek saurang teh dek naik naon mobil apa kareta mana ya jeung balik kareta eueuh dek nya. Ini coba kieu kunaon gampang nyokot tanggal kadong-dong teh bacaan fut jadilah duit. Jang sakadar di Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit. Wah, lamun haji pendi kos kitu mal dagang karung. Atuh geus jam tahunan di rorodan punyana. Aduh. Masya Allah. Nu mantak teu dibere ge eta maksudna beuki salah. Salah maksud. Tuh, tawakal ka Allah. Urang makan tawakal na teh kana sangu bisa seubeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan seubeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khariqun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tatadina mun teh mah teu dahar lapar wari mah dirobah ku urang ulah dahar engnya coba lamun urang terus beda dahar bae dahar mal jadi wali moal penting urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cek dokter mah 8 jam sampai sapeting teh atuh beak ku ngees bae eta mah atuh budak dikira maca sholawat atau ngees deui. Nah, dibuat urang ulah sare geus sayangnya. Lagi saya tik bae. Lo bisa kos itu kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu, nu biasa sare ulah, nu biasa sare henteu. Nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakalan urangna ka Allah Gusti. Ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu. Ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah sagala-gala. Cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal. Hampura tuh Gusti. Urang salakalkan komunikasi ka jeung Allah teh. Jana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah. Aing maha kawasa, tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia. Kan di sia kayak Allah ikhtiar sia. Nah orang komunikasi seakan dengan Allah mulai kurang lalaunan dileungitkeun adat dahar terus ja beneran orang sia dibere ke Allah dileungitkeun kurang adat sare aing mere kekuatan ka sia sebab eta mah adat tapi sia heula kudu usaha ayo usaha urang 1 poe 2 poe 3 poe bener-bener
urang geus muringis ka belah dieuna set jaba beneran sia didelekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae teu beres deui bae tuh urang usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang kuari mah urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khariqun lil adat urang usaha ngabedah adat nu biasa sareh henteu nu biasa make baju nu bagus teu cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudnya sih naon cuplang capling aing hayang jadi wali teu beres sama kos gitu nah kuari geus bisa geus berbeda kan kuari berbeda mana dek dahar nya nama kuat bae dek nginum kuat bae nginum keur henteu masalah dahar keur henteu masalah sare-sare keur henteu masalah jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae diberi kekuatan aku Allah seperti kos gitu geus lamun geus kos gitu alamna berarti beda jeung urang nyana sebab alam urang mah alam dahar alam minum kudu di waktu-waktu nu jelas mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae tuh aing nya teu berarti geus beda kan alamna tuh nya nama alam kuat urang geus teu kuat sebab nya mohon ka Allah janu Allah ciptaan Allah jaga ninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Astawi jak kararuat atuh naon bedana jeung urang mah teu latihan doang latih urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus aya jin tuh kadeuleu tuh lompatan tuh lempangan kadeuleu beda jin mah jenggotan jin bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus bisa jeung arwah-arwah ieu keur carita nah iyalah tawakal masyaallah lamun urang geus tawakal tu Allah hiji bae Allah menang perang menang nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa tangkal kayu anu sok disembah bae kemudian kujana dibawakeun kampak goblok sia rembah ka dieu setan buana goblok tol sia mama ka Allah ulah tangkal kayu disembah ku sia tol goblok punya nanduk diraga aja tek aduh setan datang set ulah kiai ulah naon sarembah ku jelema ieu mah amankeun bae urusan dakwah mah dakwah bae asal ulah dituar bae tayang dituar bae ieu ulah galungan nya mah ribut jeung setan pan geleukeun setan mah aja ini ono kecekel dua bari tambah tapi kan lamun jeung setan gua nyekelna setan tapi ya galungan jeung setan ge menang wah setan dicekek punya na sana bisa nyekek setan urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang dicekek setan Ambon jeung setan Ambon sia Ambon geus kieu bae jeung setan amankeun gula ayo geus gula mah geus pokona mah amankeun hitungan ke dibere bonus dihadapeun anggel ke cokot duit capai 5 dirham sakitu bae geus bener sia bener sia ya bener gula mah moal jalir tiang ge moal gula mah ulah dipaean geus aman atuh awas ya nya lamun eueuh duit 5 dirham cekek ke wae beres di dulu bener isu nggak ayah aja bener ya setan sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan sih
tuar deui ku aing sia tangkal tuar ku aing sia tangkal bawakeun ragaji deui kongseng goblok sia di sembahan mah tuar sia ku aing datang deui setan ulah dituar kajian kumaha dakwah mah dakwah ulah itu teu beda bohongan jalur janji sia aing naon 5 dirham mana ulah dituar ulah gelut teuh jeung setan gelut wah gelut eleh kiai eleh waduh anu tadina jotosanana mantap teh cek kuari geus bisa ngajotos kiai anu kawari setan kecekek kuari kiai cekek ku setan ayo kiai kamana ampun geus aman bae geus aman geus kula mah penting mah ulah dicekek kajian teh geus asal aman bae kajian teh dibere duit ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui zakai so kunanda motif nu pertama nu mantak menang lillahi taala ikhlas motif nu kedua nu mantak eleh 5 dirham etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu lagi urang da ibadah ke Allah teh nu mantak berat mata berat celi berat hudang aya bang balu nur di luar ikhlas di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae salat teh sabaraha rakaat bae ngeunah ieu lah tawakkaltu alau Allah bagian kol bagian batin tilu nomor kahiji khosyah nomor kedua ikhlas nomor katilu tawakkaltu ala Allah bagian anu zahir 2 ieu alladzina yuqimuna shalah mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat yaitu nabiha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat urang ge osok salat osok kadeuleu malah gegedena mah hayang kadeuleu ajeun Allah mah nyana gaib ieu gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu bodoh ka masjid ge dak heuy ayo ka masjid ayo padahal hayang ka alam eta hayang ka alam tapi kan jelas bae salat kos kitu mah salat ambrang lain salat ambrang salat teh nomor kahiji salat syariat nomor kedua salat thariqah nomor katilu salat hakikat salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha anil fasya'i wal munkar salat eta bisa tanha anil fasya'i wal munkar eta salat syariat geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya nah ieu salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling lantaran salat teu daek korupsi lantaran salat teu daek ngabohong lantaran salat teu daek maksiat tah eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat kos kitu ge eueuh jelemana ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang tuh Masya Allah etalah salat syariat encan asup kana ayat ieu sebab ieu mah tadi ge innamal mu'minuna al kamilunal iman mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salatna lain salat syariatna eta mah salat lumrah tanha anil fahsya'i wal munkar
salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah kuari geus mulai make perasaan-perasaan salat ya tuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Kita tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke ka dituna teh bakal tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkan rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkan rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkan rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Biasa urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah, itidal urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa kurang dihadirkan kurang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat. Apa aya anu robah di luar kudrat iradat? Mal aya. Apa aya anu cicing di luar kudrat iradat? Allah mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tina kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah, urang teh kuarikeun salat. Aya dina kudrat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah. Gusti loba nu sugih. Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teh dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana, beuki rendah, beuki tawadu, tapi beuki karasa kudrat iradat Allah. Iyalah kudrat iradat Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Urang ngucap Allahu akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu akbar kabir apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allahu akbar kabir alhamdulillah kasih. Tak terus begitu orang ruku Allahu akbar apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Urang itidal Allah sami Allahu liman hamidah apakah lain kudrat iradat atau kudrat iradat? Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atuh lamun sifat kaluar tina zat mah atuh bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah. Berarti urang karasa kudrat iradat Allah atuh karasa Allah na mulai lain salat biasa. Eta ge encan kaasup ka dieu. Encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Mantak ayat lain lalagaan. Sida Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya, "Kumaha iman?" Ah sakadar iman mah aya dua cakna. Iman aya dua, al iman imanani. Lamun iman sakadar amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. Biasa. Tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kula ge ieu wallahu a'lam. Nah, ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae. Gorenganan lain lalaga. Encan datang tah. Salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat. Salat nu kumaha tuh? Salat anu geus eueuh iradat. Urang teh geus eueuh iradat. Jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan. Langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kudu mentangna. Kenyedkeun set, ngaler set, ngidul set, turun set. Urang seakan-akan langlayangan. Allahu akbar teh lain urang. Tadi makan karasa kudrat iradat Allah. Ai kudrat iradat Allah teh kapan meureun sifat Allah. Ai sifat Allah teh meureun Allah. Aya di urang Allah teh. Wah, geus mulai ngakal nih. Tah, ieu geus ngabahasakeun kan. Kuari mah geus aya. Tadi makan ngahadirkeun perjalanan mereka kuari geus aya. Geus eueuh. Nanaon ja nu aya ngan Allah da. Allahu akbar. Geus salat baginya nama geus teu aya waktuna. Lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan ya eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge aya beurang aya peuting kapanon poe dari kapanon poe di luhur beurang dari kapanon poe di hadap peuting ja zaman lama ieu keneh
ieu kene ya nu kurang kuari keur dicicingan teh berang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing bae di dieu panon poe ka handap atuh urang di dieu bae teh cok geura diuk bae urang di dieu datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe euy ngampi kunaon magrib ka bawa ku panon poe kan berarti ka bawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok orok eta mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran teh ka bawa ku panon poe ka bawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya Rasul nya mah salat teh terus-terusan eta cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh nya mah geus eueuh pikiran ke mukrah makruh terus bae cenah mah salat tah lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli wari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya idza wasala abdu biha summi'a arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah Allahu nurus samawati wal ard mathalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah di awak urang teh aya makrifat seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sanubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana cek geus jana aya di dinya ngeunah nikmat geus sekeun geus ka Allah antak sok dicontokeun ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana sesergian bae ngajalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ngeganggu kamu kan gitu-gitu lantaran dicarekan baik kenapa kamu ketawa-ketawa nyana ngomong saya bagaimana nggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar nah kababawa sholat tuh lamun Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebe ja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sanggeus dipanggil cak adina Imam Ghazali ma atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan kajakeun Ghazali emang aya getihan Masya Allah horeng adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad babhen banhet bageti eta kadeulekan Masya Allah etalah salat jelema ahli makrifat batak nya mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang mantak di lembur nu jero ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahul
ba'udah di arah anu Allah ngarizkian kareungit. Afataro, apakah anjeun neuleuh kareungit? Reungit boga perusahaan henteu, reungit boga sok dagang henteu, reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu, tapi eta dirizkian bae ku Allah. Tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian, teu kudu dagang, teu kudu tani, teu kudu nanaon, bakal dirizkian bae. Eta lah tawakal kula ka Gusti Allah. Masya Allah. Menang 2 poe salat ngamakmum, Allahu Akbar ngamakmum biasa, wali ge ngamakmum, oh masalah kan sah ngamakmum. Orang wali bukan lain wali sah, sallu khalfa fajirin wa birrin, salat bareng kabeh tak tukangin jelema anu fajir jelema anu birin bagus sah bae oh masalah. Lamun kuat ngan kulantaran biasa teu kuat urang sebab perbedaannya jauh cara ngana ngamakmum biasa Allah beres ngamakmum imam nanya, Masya Allah mama ditanya deh min aina takuru atas sebuah lakasaban ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama. Masya Allah cik imam abuya jedang geus tungguan heula sakredeung aing deuk salat heula kobo ke beres kono kakak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing. Allahu Akbar nyana salat beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna sakieu teh maman teu sah beres ditaja deui salat entos maman entos tang mama ngateu sahkeun ai sia ka aing nanya ibadah dahar ti mana nginum berarti sia teh jauh ka Allah. Lamun sia teh jauh ka Allah aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah goblok sia. Teu sah aing salat aing. Ban urang mah kuari teu sah papean salat kitu. Imam lagi waduh PNS magani. Budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar. Oh, tah biar kudu dirampe tah kos kitu mah imam. Tah, Imam Abi Yazid Al-Bustami kos kitu goblok aing. Sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teh nyoka pangeran. Manya aing ngamakmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing. Kodok sia. Kan bener eta ngomong. Kos salah tapi bener, kos bener tapi salah. Lu jelas bah ahli Allah etalah pangkat kamal. Nah jelema-jelema anu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda sebab naon moal karasa capek salatna indah jeung nikmat sebab lainnya anak aya energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget salat itu bah Masya Allah kudu dicas bareng ieu mah. Allahu Akbar. Saat Allahu Akbar. Lainnya nu salat. Perasaanana dibawa. Geus dibawa ku perasaan-perasaan nu lain perasaan urang. Eta lah nu hese dicaritakeun. Geus kabanya nama jam sabaraha bae. Penting salat tadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape. Allahu Akbar biasa beurang biasa. Eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu. Itu lamun perasaan urang nu ieu mah tuh sarua jeung urang atuh capek. Salat duha 8 rakaat bae geus mun sang mangsing. Sang mangsing guys, aing mah moal 8 pa isuk mah. Mah kunaon? Pargol. 4 lah aing isuk mah. Turun. 4 pegel keneh. 2 lah. Jadi itu gak dituna. Sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus. Hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah. Engke ge dibere set lamun urang terus bae. Kan ulah ngarep-ngarep dibere teh mah rahasia Allah. Eta mah rahasia Allah, aya nu dibere, aya nu henteu, aya nu dibere, aya nu henteu. Ngan ketika dibere, urang lagi bisa kaget, oh ya Allah ya Rabbi, bere kuat sih, dibere hampang sih, dibere tenang sih, dibere tentrem sih, dibere plong 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 plong.
mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa. Iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat, anu salat hakikat mah disebut salat daim, anu geus ngarasakeun nikmatna salat. Jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa. Ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mukmin anu sampurna teh nomor kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum, nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah, lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah. Geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun, titah dibikeunana lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunana. Iyalah mukmin anu sampurna. Geus eueuh pijelema anak teh hese. Urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil, urang henteu. Aju urang nginjem ka kakak teh. Cek emang ka mana? Cek kakak teh. Ibu gua di Bogor. Naon? Iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus katenggor mesin naon tah ongkosna bae eta teh min jumlati pelit eta kos kitu. Pelit eta kos. Daekan keneh mere ongkos daripada mobilna. Pelit eta kos kitu. Eta direuskeun eta mere. Aya geus teh kudu make mobil kakak. Kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae. Leudeung. Geus teh mah. Wah. Jauh tabaka mukmin kamil, jauh. Di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Lamun aya harta ngarenggen di imah urang teh dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakun kabeh. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin, lamun jelema masih kene ieu nundeun ieu jang isuk lamun masih kene boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya. Itulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah karim. Nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakakeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun urang, tuh majlis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin, kemudian yatim piatu, hayo terus jalan-jalan kurang bagus, ayo geus teh kudu ngadagoan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai, ayo kena rapi yunfikun fi taatillah, taat Allah engke jadi bere rasa ku Allah nikmat.
Geus teu nganggap perhatikan karena harta. Urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai, embung ngabangun jalan, embung ngabangun musola, embung ngabangun masjid. Eta teh hook ka harta, berarti urang memiliki ka harta. Eta lah hijab antara urang jeung Allah. Ku harta eta. Lamun tah. Udah hentang ngomong namanya. Tuh bangun hampang teh gitu. Hijab eta antara urang jeung Allah. Mantak ditapakuran ku urang kayak jadi jelema luhur, lain zikirna, zikir mah gampang. Lain zikir teh mujahadah merangan nafsu, riyadhah ngajar nafsu, tafakur. Awak naon sih duku sia dipake karesep kuari? Naon? Asana kusia jadi teu ngeunaheun amat bawa ibadahna. Makanya umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto. Contoh, nusa umur jeung sia tuh, bari geus aya di leuweung. Sia ge moal kepal deui kajian kuku mah ge. Ican ngeunah kere bae. Hayo. Coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon gitu ngaji Quran segala naon aya naonan. Sia naon pake karesep kuari? Timbul ge urang resep naon ka naon ge kajawab urang. Resep anu misalnya orang resep motor, ai motor sia pake karesep memang sia jeung ka mana? Ndek mana sapira sia itu cenaya jahe tuh sia makan tapanya kita takos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus pararu teh goblok tabakur ya Allah era sia mah ku tolol teuing. Nah, iyalah naon anu ke dijawab urang sia resep tentang naon sebenarnya. Sia masih kena resep kana dunia sedengkeun dunia bakal ditinggalkeun. Ulah ka halangan ku dunia, ulah kitu katipu ku dunia sia isu pageto siapa dunia ieu ditinggalkeun. Terus bae ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia. Teu nganggap urang kana dunia. Oh, iya maya uli dia uli kurang teka dahar ku keluarga teka dahar didikeun teu datang ka tah eta jalema pelit eta kos kitu weh kuari gong sepacoy ku Cina ya kue Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu gadahar atuh pan eta mah bisa pake nimpa anjing dana matu. Nah ieu lamun kurang diantepkeun teu atuh mantak naon bikeun sih geus keretan dar geus sia ngejalar geus bikeun ka batur bikeun pong bae urang pikiran mah ieu mah lain datang ka bulukan Masya Allah. Eta hese teh kos kitu tah. Hese jasa. Ya Allah. Deui di Limbangan Garut. Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya. Ngana nyaritakeun saminggu didik maot, sababaraha kiai ngalayan kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir. Masyaallah. Karak saminggu maot. Teliti jak kiai kan kiai pancen lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan ka Nabi dir tapi nyana unggal malam Jumat jeung ka Nabi dir sedengkeun kiai eta kuehna loba nyana bingung tadu sejen kiai teu kaharti eta ditu non gitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi ka panggijeman barang ngimpi lain kitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain nu kula nu pamajikan nu anak kabehan los ieu kue ke lain nu kula tong urusan nyana kula geus misah teh macak nyana jeung nu kos karang itu tadina impian teh kula bayi imah kita baga baju dengan sakadar 2 ieu dipake nu ieu diseseh ieu dipake nu ieu diseseh ngan sakadar sakit imah lain nu kula segala rupa lain nu kula jadi geus teu boga naon tak urang ge bisa kos kitu masalah
Ngeunah nongko di mun hayang nyokot kadinya. Oh, mau datang-datang atuh siapa? Ya Allah. Di Tangerang aya di Tangerang nu sok kapanggihjeung Kangjeng Nabi Qadir aya. Catatan nu sok kapanggihjeung Kangjeng Nabi Qadir teh kan lain catatanana. Jawa Timur, kuari ge kuari Jawa Tengah, Jawa Barat, Tangerang misalnya. Kuari ge aya catatanana nu sok kapanggihjeung Kangjeng Nabi Qadir. Sisa eta ulah hayang nyaho. Wah aya geus. Taya kaca duduk kapanggih di Mekah nu kapanggih di urang anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang tapi lamun hayang kapanggih bisa eta kan aya catatan-catatanna di jelema-jelema tertentu gitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum yunfikun teu hook harta dinapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarupkeun teh gampang. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah iyalah jelema nu kasipatan bima zikra kudu tadi teh hiji jelema nu sieun ka Allah, nomor kadua nu ikhlas, nomor katilu nu tawakal bagian batin, nomor kaopat da anu salat bae anu salatna salat hakikat, nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana ialah humul mu'minuna haqqan. Ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna. Urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang. Teu bisa dinyatakeun, guluang galeong. Mendak Syekh Kifudal bin Iyad ditanya, "Ari iman anu nyata kos kumaha?" Sok nyaho Syekh Kifudal bin Iyad. Henteu kula mah nyaho be. Ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mukmin anu hak mah. Mukmin anu hak mah bari kieu nya ye. Mukmin nu hak tah lamun kopeana digilirkeun gitu tah. Nya tah masjid ngagiler masjid oyag. Dikitukeun deui ku nya. Sakageteun nya kaget. Cih, tah eta mukmin hak. Masyaallah. Bebeja tah. Jelema teh eta nu tas nanya ka Kifudal bin Iyad. Bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu. Bisa orang nanya deh geus menang sababaraha poe. Mama hayang nanya, wah ai mukmin anu hak lan tahu hayang nyaho mukmin hak mah. Geus teh ahli Allah. Henteu gua mah penasaran. Mukmin anu hak kus mase. Mukmin anu hak mah lamun kopehna digular-giler tah oyag ieu taneuh. Begitu jana oyag-oyagan kutek-kutek geus stop. Eta mukmin hak. Jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya. Dek hayang naon? Deket. Hayang ka Mekah, dideketkeun set lengkah. Masyaallah kari. Dek hayang duit, daun cokot. Dek hayang kumaha dek hayang sayang ngannyana na embu urang mah pan gua loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah. Geus bunga. Satu pulau bakaya atuh kitu mah henteu. Bari barang berapa wali Allah mah ji naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah mah kitu naon raribut atuh jak kabeh ke nang Allah. Ieu kariman naon penting mah ibadah tuh ka Allah. Kitu kan wali Allah mah. Endeu kumaha ge kajeun teh. Urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese. Sebab naon? Sebabnya nama ngagunakeun teruh. Ai rumah kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae. Urang kuari sholat di majelis bisa, sholat di masjid bisa, sholat di musola bisa. Kebeneran urang nyaba ye ke Jakarta. Kebeneran urang dek sholat di Mancek, Gong Sipacoy. Urang nyaba ka ditu. Saya mau sholat. Oh nggak ada tempat, ada juga itu kelenteng. Atuh sholat di kelenteng gak masalah. Dia nu sholat mah ieu. Sholat Allah Akbar di kelenteng urang. Sing hade bae Gong Sipacoy na hudang.
Jadi makin luhur teh makin bebas, makin teu bermasalah. Ditaon tuh gak masalah keun urang bae ulah nyaritakeun batur. Eta mah urusan batur, urang bae ku ari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah. Nah, kos gitulah. Jelemangan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar. Urang mah kababawa ku pikiran luar mantak ketika salat teh arasup ka dieu. Pikiran politik, pikiran ekonomi, pikiran budaya asup. Allahu Akbar lain salat. Aya golkaran di jero ieu. Allahu Akbar beres. Nailah mu'min haqqo ya nenu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim lahum tetap ka para mukmin anu jelas anu haka bogaan pangkat di sorga inda rabbihim munggu pangeran di sorga naga atuh lain deui boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin nomor kadua ke nabiin nomor katilu iyalah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa 100 derajat bedana ieu diatur darajat urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat sadarajatna diukur kieu sadarajat teh ku gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh sedangkeun nya nama 100 derajat geus hese jaritakeunana masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas ku hese-hesena hayang jadi mukmin haqqo ku hese-hesena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum seja anu ngageter-geter sieun ka Allah sehingga beusi salah mana jelemana seja anu ikhlas teh mana seja anu tawakal tu Allah teh mana anu alladzina yuqimuna shalah anu salat hakikat nu mana anu wa mimma razaqnahum yunfikun iyalah nu 100 derajat bedana Masya Allah wa maghfiratun jeung pangampura bisa satu tamah manehanna lamah engke di dituna ditambahan deui wa rizqun karim ieu kesenangan anu pohara fil jannati di sorga ieu teh geus lain kesenangan dahar nginum jeung awewe lain rizqun karim teh ukuran urang rizqun karim dahar nginum sagala aya urang makan ka sorga ge ka sorga ya urang mah hayalana eta sia hayang ka sorga hayang emang di sorga mah daharna sagala rupa bidadari ge 73 we ngejepret deui we sakumaha karet burung urang hayalana eta ayalah teh atas sebab pikiran orang mah datang ka dinya ieu mah lain rizqun karim teh kenikmatan ruhani anu kuari bae ge kenikmatan ruhani mah geus hese babandinganana nu mentok sanggup cicing bae di imah sorangan sanggup bae cicing di kamar sorangan beurang jeung beuting teh lamun teu boga kenikmatan moal dae nu batak nya wadi di imah sorangan we malah indah mun ditinggalkeun ku sasaha teh nikmat sorangan eta teh kan aya kepuasan ruhani nikmat nu batur teh nyahoeun na ieu rizqun karim di dunia baheula geus dibere kanikmatan ruhani nu luar biasa di akhiratna dibere darajat rizqun karim 100 tikaleun tibatan di dunia. Ya Allah ya Rabbi lain bantrak-bantrakeun innamal mu'minuna ayat ieu pohara jasa ayat jelema-jelema anu ngabogaan iman anu sampurna disebut iman kamil anu geus kumahanya bae geus kumahanya teh cak Allah geus diserahkeun ka anjeun nyanana embung sebab tawadu beuki luhur beuki tawadu beuki luhur beuki tawadu nyana mah anu bisa mi'raj setiap saat bisa mi'raj lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun Isra Mi'raj Isra Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lailan ti peuting digambarkeun ku ayat ieu mah artina lailan teh poek berangkat urang ti popoek neangan cacaan artina popoek teh syariat mah poek bae leumpang ka mana bae ge poek cek ieu haram cek ieu halal cek ieu meunang cek ieu asoh cek ieu sahih cek ieu dhaif cek eta poek ngaran leumpang dina syariat digambarkan
asra minal masjidil subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan peuting poek gambaran teh poek urang lempang dina syariat begitu naik mi'raj kapanggihlah kangjeng Nabi di sidratil muntaha wan syaqqal qamar naon kitu ngaranna bagi cacang teh artina kitu kapanggih jeung Allah lain Allah aya di luhur tetapi kangjeng Nabi dibukakeun hijab di sidratil muntaha ieu teh merah turun kangjeng Nabi set epang di alam nu ieu atuh lain sebab atuh lamun di alam nu ieu mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha jaman sabaraha poe sabaraha bulan aju naik ka luhur udah pake naon ulang alik mah ulang alik lain alam nu ieu nah lamun kangjeng Nabi kos kitu atuh urang ge bisa ialah alladzina yuqimuna shalah jelema nu salatna mi'raj ka Allah nu mantap hasil mi'raj teh salat hasil mi'raj teh salat dengan salat urang bisa mi'raj ka Allah salat urang teh nu salat nu bener bisa mi'raj ka Allah carana awak urang mah ieu mah buatan Allah tina taneuh di jero awak urang aya ruh di jero awak urang aya kolbu di kolbu aya Allah toapkeun roh urang gerageh di kolbu urang bakal meraj gerageh mun teu meraj gajedag seperti itulah ahli-ahli Allah eta secara global seperti eta praktekna tetep baik kudu boga guru teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa sebab naon sebab cara narik napasna cara pereumna cara ngahadirkeunana lamun encan mujahadah encan riyadhah jeung encan zikir tafakur mal bisa padahal ayat mah geus aya di urang tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeunana kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimuna shalah jelema nu salatna salat hakikat artina salat hakikat mi'raj teh kapanggih jeung Allah kanjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah urang salat kapanggih jeung Allah pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu di dieu ieu motor mobil eta onam deureus pasikeun elektronik eta jeung urang Karawang mamanya sholat kepanggil jeung itil beres satu sholat ya Allah ya Rabbi ilah mi'raj alladzi la yuqimuna shalah nah ilah anu bakal dibere lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim bakal dibere darajat bakal dibere maghfirah bakal dibere rizqun karim rizki anu indah anu mulia rizki ruhani kama akhrajaka